deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konsleng Wilujeng ngadangukeun Dahlia hambali paratos dugi ka paguron macan bodas kempel sareng anu aya di paguron kalebat marlan kabar itu gitunya kurang lajengkeun putusi konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Caturkan harita di alas waringin lantaran geus aya kapastian jeung ngarasa yakin hambali bakal datang kadinya harita barjaya jeung Nini Kalasuri terus pamitan ka Nyai Wulung jeung si Garang Larang lantaran geus dipastikeun yen hambali teh bakal datang ka dieu jadi kuring jeung Nini Kalasuri ayeuna marek pamitan we Nyai. Ade Barjaya aing ayeuna tinggal ngadagoan kadatangan hambali anu jadi salaki ieu mah. Sanggeusna yakin hambali datang aing jeung si Garang Larang tinggal badami iraha urang ngamimitian pikeun ngalakukeun tindakan pikeun nyingkirkeun mangkluk-mangkluk anu jadi panghalang. Ya bener gitu Nyai. Jadi kumaha ini rek milu balik ayeuna bae ieu teh jeung kuring atawa rek cicing di dieu heula. Nya milu balik atuh pupu. Ini moalnya mah rek lila-lila ninggalkeun di ditu da bogo sok. Aya bae anu minta tulung teh. Karunya atuh lamun ini lila-lila aya di dieu mah. Pokona mah hambali pasna oge bakal aya datang ka dieu. Apan ka Bandungan ku sadaya oge gitu. Si Garang Larang nyerengnya seuri bari ngareretkeun Nini Kalasuri bari terus nyarita. Jadi mana rek? Belum mantau balik ayeuna. Oh nyatana naon atuh ari kitu mah
Engke mun geus nyase mah aing hayang bisa ilmu pementang sukma mani euy. Ngara aing bisa lalajo deui dina eta batu kaca Purwaditya. Resep aing nelona oge euy. Atuh tayana naonan ilmu pementang sukma sareng batu kaca Purwadi mah jalu. Ari dibandingkeun jeung kasakten si jalu mah. Anu geus kasakitu punjulna. Nu mata keur si jalu mah geus da kudu make jeung hayang ilmu anu sejen deui. Sabab kaayaan si jalu ayeuna geus moal aya nu mampu nandingan atawa ngimbangan eta ilmu gitu. Lain kumaha Ari Garang. Sok baru bawa aya eta teh. Tapi teu naon kita ari ke hayang mah. Gawe geus hase waktuna urang aja ulin ka tempatna Nini Kalasuri. Geus kitu mah harita Barjaya jeung Nini Kalasuri terus Arindit ninggalkeun alas waringin. Sanggeusna Barjaya jeung Nini Kalasuri Arindit Sidugul Waru anu kakarang datang hayang nyaho hasil pagawean Nini Kalasuri. Sabab harita mah Sidugul Waru teu nepikeun ka beres nyaksianana lantaran ngadadak sirahna jadi ngupang lieur sigana bae pangaruh tina panarajangna Nyai Garniti teh. Sidugul Waru netep antep ka Nyai Wulung bari terus tumanya. Jadi geus bisa dipastikeun Hambali mah bakal aya datang ka dieu teh Nyai ya gitu. Tenang atuh ari kitu mah Nyai teh euy, tenang meureunna ayeuna teh. Kare mikiran tindakan anu kudu dilakukeun ku I Garang ya. Nya mangsana nyingkirkeun jalma-jalma anu jadi panghalang kana tujuan urang teh. Ari geus beres urusan Hambali mah tinggal I Garang. Bener tuh Nyai. Cek aing oge ari geus beres masalah ngeunaan Hambali mah rek saha heula anu kudu disingkirkeun ya karek ngomong we ka si Garang anak aing waru. Sabab ari keur si Garang mah henteu jadi masalah deuleu. Sabab aing boga keyakinan ajen kasaktin si Garang geus moal aya anu bisa mapakan. Bener teh Garang gitu. Tong bingung ku urusan eta cek aing oge. Sabab sawae jelemana atawa mangklukna keur aing mah moal make kudu bingung dina ngareupanana. Eta cek maneh kumaha kira-kirana. Saha anu kudu dikojoran ku aing waru. Sahola sia teh yeuk sia. Bener. Saha heula anu kudu dipodaran teh cek mante waru. Ketinggalina teh maneh mah meuni geus teu sabar hayang gara-gara nyingkirkeun musuh meureunna nya. Nyawai Nyai wae. Ya bener Nyai. Geus teu sabar yo. Ngan ari cek kulawa yo. Nolowi hade Nyai Garniti heula tanu kudu disingkirkeun teh. Anu kudu panggeulana di alajiwana mah si Garniti tah. Sabab eta lemurna jelema teh kawilang subur jeung makmur. Kahirupan pangeusina lemurna teh wah makmur eta mah pokona mah. Jadi eta kaayaanan teh ya bisa dimanfaatkeun ku urang lamun geus disingkirkeun anu mingpina nyaeta si Garniti. Kangaranan geus binasa pamingpina mah kabeh nu aya di babakan Balapati bakal tunduk ka pihak urang. Geus beres eta kakarang si Rangga Wulung jeung si Wisarawa terus Eyang Widi Sakti jeung Santana nu jadi muridna. Terakhir malah si Konsreng we kangaranan geus pereng kabeh wah geus moal aya anggapan deui ka pihak urang
moal nganggap enteng jeung moal aya gangguan deui kitu tah Nyai. Aing boga kayakinan si Garang Larang bakal mampu merenan eta mangkluk-mangkluk anu diomongkeun ku maneh waru. Sanajan cenah cek beja muridna si Widi Sakti anu ngaran si Santana teh baca sakti kabilang hebat ilmuna. Kitu oge jeung si Konceleng anu memang leuwih punjul ilmuna jeung leuwih pangalaman tibatan jago-jago anu geus diperenan ku si Garang. Tapi lamun eta si Santana jeung si Konceleng wanian ijen jeung anak aing si Garang Larang geus pasti moal bisa lila deui hirup eta dua mangkluk teh. Si Garang Larang ngabagikeun paneteupna ka si Dugul Waru jeung Nyai Wulung anu jadi indungna bari terus susumbar. Tepat dulu si Santana jeung si Konceleng harikeun aing mah moal mere deui ampun ka sawae lawan anu ijen jeung aing. Anu matak manen teu kudu bingung-bingung si Waru. Tanyakeun yang ke ku panon maneh si Waru. Di mana urusan si Hambali geus beres dibabat ku aing kabehanana. Moal jadi dia bere ampun di podaran kabeh sia ku aing tah. Ya bener gitu Garang. Suka jeung panuju aing ngadengaonna oge. Anu penting ayeuna mah urang ngadaguan heula kadatangan Hambali salaki aing anu bakal mere kabagjaan jeung kasukaan keur diri aing. Sabab lamun teu boga batur hirup heuh ka Hambali aing jadi teu betah lila hirup di ieu dunya kitu tah Waru. Aing hayang si Hambali jadi batur hirup aing gitu. Moal betah hirup aing di alam dunya lamun aing teu jadi tah ka si Hambali. Ya, ari kitu mah urang daguan we ayeuna mah kadatangan Hambali. Ari geus datang mah tangarak urang nyieun rancang geusan ngalakukeun tindakan pikeun nyingkirkeun sakabeh jalma anu geus jadi panghalang teh. Kitu. Ya. Dahlia urang tinggalkeun heula si Garang Larang jeung Nyai Wulung oge si Dugul Waru anu keur ngalobrol bari nunggu kadatanganna Hambali. Saturkeun harita Barjaya jeung Nini Kalasuri anu indit tinggalkeun alas waringin. Harita terus nyimpang heula ka imahna Ki Bajuri. Kadatangan Barjaya jeung Nini Kalasuri dibagiakeun sakumaha mistina. Kalayan sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina, harita Barjaya terus nyarita ka Nini Kalasuri. Nah, jadi kuring memang ngahaja mawan ini nyimpang heula ka dieu teh. Sabab kuring ingat kana omongan ini. Yen waktu pikeun mentangkeun ilmu pamentang sukma jeung ilmu anu sajana teh, nyata ini teh boga waktu salila 3 poe pikeun ngagunakeun kekuatan eta ilmu. Ti sanggeusna nginum getih anu jadi syarat teh. Lain kitu. Ceuk teh lain kitu nya. Jadi kuring hayang ngamangpaatkeun eta waktu. Apaan ari di dieu mah teu karago ka kuringna oge. Kumaha gitu maksud popoe teh? Cek jelaskan kan ini. Memang benar sanggeusna nini nginum getih keur syaratan ini boga kasempatan pikeun mentangkeun ilmu teh salila 3 poe. Jadi lamun dihitung mah ayeuna nini teh sesa 2 poe deui pikeun mentangkeun ilmu teh kitu tah. Jadi rek aya naon maksud popoe teh? Kieu nini ya.
kuring hayang nyaho kana kaayaan si konseleng itu. Sabab eta jelema geus kumawani ngawiwirang ka kuring. Ya ka urang sarerea we eta mah. Jadi tacan sudi rasaning ati lamun nepikeun kan teu bisa males ka nyeri ka si konseleng. Nu matak wayahna ya Ki Bajuri. Kuring jadi miluh heula di dieu ya pikeun ngalaksanakeun pamaksudan. Ya tenang naon. Asal memang demi kepentingan Pupuh Barjaya mah berpiraku diri kula dengar rojo. Ya di cokula mah kudu dicumpuran dan kayang Pupuh jadi. Jadi gitunya kayang Pupuh. Ya tenang naon ari kitu mah. Salah sana janji oge sarua. Eta si konseleng teh geus kumawani ngabaruang nepikeun ini jadi apes teu bisa metakeun ilmu. Jadi ya rahat aku udah dipigaweun aja. Rek ayeuna wae ya Pupuh atau kumaha ya. Da geus we atuh ayeuna ini lah. Atuh guru make jeung diengkeng deui lah. Nu penting ka nyeri hate kuring bisa pungpas dina waktu ayeuna. Pohona mah tacan sudi rasaning hati lamun anu ngaran si konseleng masih kana hirup aya di kieuna ini. Ya bongan manehna anu geus ngawiwirang ka kuring. Dini Kalasuri geus teu bisa nolak kana pamentana Barjaya. Tapuguh manehna oge sarua boga perasaan nyeri hate ku si konseleng anu sasaatna geus ngabaruang mere nginum getih kalong teh. Anu antukna Nini Kalasuri jadi henteu bisa ngagunakeun elmuna. Bari nying hareupan jimat kaca batu Purwadi harita Nini Kalasuri mentangkeun ilmu pantang sukma. Nah, bari jeung di Baru atau di Bandungan ku Barjaya jeung Ki Bajuri anu merhatikeun ka lebah kaca batu Purwadi. Teu sawatara lila katingali aya gambaran si konseleng katingali keur diuk di hanapeun tangkal caringin anu geus kolot. Kaayaan eta patempatan siga di jero pileuweungan da anu naon maksudna teh anu puguh jauh ka ditu ka dieu. Malah katingali paroman si konseleng katingali lungse sepapias taya getihan. Ningali kaayaan si konseleng anu saperti kitu Barjaya gancang nyarita deui ka Nini Kalasuri. Katingalina si konseleng anu saperti kitu ke siga anu kakarak cager tina geri teh atawa kakarak cager tina tatu anu berat. Sabab katingalina leuleus kitu geuning ini beungeut oge pias. Alah mengpeng ya mah mengpeng kaayaan si konseleng keur kitu nini geus laula dengkekeun deui. Langsung we gunakeun ilmu telung balung cek kuring mah. Kangaranan kakarak cager kitu mah sanajan bener si konseleng punjul ilmuna, tapi keur leuleus kitu mah geus pasti bakal tembus ku kakuatan ilmu telung balung nini lah. Pokona mah kudu kojor tah si koplok teh nini. Jadi rek diperenan wae teh si konseleng teh. Nyari kon ini mah kumaha kayang Pupuh rek kitu nya teh naon. Urang cobaan we ayeuna mah di pentang ku ilmu telung balung. Kangaranan geus kitu katangtuan ti Barjaya harita Nini Kalasuri geus teu bisa loba carita deui. Harita katingali Nini Kalasuri musirkeun perhatian ka lebah si konseleng anu aya dina kaca batu Purwadi. Kituna teh Nini Kalasuri bari jeung mentangkeun kakuatan ilmu teluh balungna. Sedengkeun kaayaan si konseleng anu harita keur diuk bari ngaleureuhkeun kacape harita memang karek beres ngubaran tatu di jero na balukar panarajang Nyai Garniti teh. Kituna teh bari ngalamun mikiran omongan Nyai Garniti nu nyebutkeun yen dirina ibarat pakarang seket anu geus mimiti mintul teh. Si konseleng katingali sababaraha kali narik napas panjang ngatur napasna puguh lain pagawean anu enteng ngubaran tatu di jero ku sorangan mah. Rada lumayan oge ya karasana ieu nawak. Karek tinggal leuleusna ieu. Nyaan bener cek omongan Nyai Garniti. Aing teh sigana bae asa aing meureunanya. Aduh. Aduh, yang nyeri dada. Duh, ampun, namun seri teh nyeri. Duh. Rumasa non salila cicing di lembur taragat ten latihan. Nyada atuh suganda moal aya kajadian naon-naon. Ari pek teh biji sigarang larang. Duh. Da pikiran teh yang hirup tenang we, jadi we aing teh santuy.
Aduh nyelekit deh. Aduh jadi aduh nyeri. Ya, ayeuna mau meninggal nepungan santana we jeung Eyang Widi Sakti heula sakalian mulihkeun diri sapinuhna. Ari geus pulih mah kari latih tanding we jeung anu jadi inju. Geus we kitu ayeuna mah. Geus ngarasa cukup ngaleureukeun ka capekna, harita si Konceleng katingali nangtung rek neruskeun di lampahna nuju ka tempat Eyang Widi Sakti pikeun mulihkeun diri sapinuhna. Sanggeusna pulih sapinuhna si Konceleng rek numpi diri siga waktu katukang. Salah sahiji cara nyata latih tanding jeung santana anu jadi incuna. Kitu tekad si Konceleng. Ngan orok kaya. Kakara oge lima lengkah. Si Konceleng ngadadak ngegero kaget bari jeung awakna ngacengkang ka tukang. Sabab tulang-tulang dina sakujur badana karasa nyalari. Disada ting derek-dek nyeri satulang sandi. Kitu teh mah teu matak aneh. Sabab kekuatan ilmu teluh balung harita geus keuna kana badan si Konceleng. Ayaan si Konceleng anu ngacungkel bari gulang-guling teh harita bisa ka Bandungan tina kaca Batu Purwadi. Barjaya jeung Ki Bajuri katut Nini Kalasuri pada ngumbar ka Sukahatena. Cakuring kumaha deui kangaranan kereuleus kitu matang tuna oge. Pikiranana keur teu panceg bakal langsung tembus. Bukti itu apaan si Konceleng langsung ngacungkel. Geus jelas ieu mah nasib si Konceleng bakal sarua saperti halna si Sodek tah. Ajal binasa ku ilmu teluh balung. Ini oge suka ya teningalina. Geus duaan ya jalma anu binasa ku ilmu teluh balung. Nyata si Sodek jeung ayeuna ditambah ku si Konceleng. Kumaha milu suka hateun tadi dinya Ki Bajuri. Atuh buku we milu suka wae ni. Saat eta jelema teh jelas musuh urang. Pas si Konceleng anu geus nyamar jadi kula teh. Panghinaan teh. Bada kula mah panuju. Karena kayaan si Konceleng siga kitu teh. Panuju ningalina ge. Tiluanana pada ngalumar rasa kasuka sabab geus bisa ka Bandungan kayaan si Konceleng anu gulang-guling rasakeun ka nyeri anu luar biasa dina sakujur badana. Katingali tina kaca Batu Purwadi teh kayaan si Konceleng anu terus kekerjetan sukuna. Telila terus cicing teu usik malih. Barjaya ngelengak seuri geus jelas si Konceleng ajal binasa. Kan si Konceleng modar di tempat anu jauhkan itu ka dieu deuleu. Pasina oge moal aya nu nguburkeun sia teh. Paling oge bangke maneh teh di dahar sato galak si Konceleng. Sato galak anu geus ngahakan bangke maneh terus miceun. Jadi akhirna lakon si Konceleng mah jadi podol sato galak. Ya sedang ya ningali si Konceleng jongker gitu mah deh. Yan hebat ilmu teluh balung teh. Kuring suka sugema ningali ngeuna oge deh. Suka jeung sugema oge ya pupuhun ini ya. Bongan maneh geus wani-wani nipu merdaya ka urang nu matak rasakeun ayeuna akibatna. Pangaranan geus teu usik malih kitu mah memang geus bisa dipastikeun ajal binasa. Barjaya jeung Nini Kalasuri kitu deui Ki Bajuri pada suka sugema hatena sabab maksud jeung tujuanana geus laksana. Geus kitu mah Barjaya jeung Nini Kalasuri monok sapeuting di imahna Ki Bajuri lantaran lamun neruskeun lampah atawa muru balik mah geus pasti bakal kapetingan di jalan.
urang caturkeun peuting eta di tempat sejen. Mang Odek anu geus balik deui ka imah Nabi Oci katingali keur ngobrol ngariung jeung Wisrawa katut Bi Oci ngabahas ngeunaan hasil babadamian di paguron macan bodas teh. Malah santana mah geus milu cicing di tempatna hambali nyata di paguron macan bodas. Bi Oci anu harita keur cumarita bari ngabagikeun paneutupna ka Mang Odek jeung Wisrawa. Janten Den Wisrawa oke bade ngiring di ditu di paguron macan bodasnya. Atuh hari Mang Odek mah nyaulah di ditu bet piraku atuh abdi di dia sosoranganan. Malah mun tiasa matos sali Raden Wisrawa oge di dieu. Dapanan ka paguron macan bodas mah kaetang caket lah tiasa pulang dinten kitu tah Mang Odek. Nya ari keur emang mah bisa bae tetep di dieu bi. Ngan ari ngeunaan Den Wisrawa mah teu langkung kumaha anjeunna we eta mah. Anu jelas tadi tos dijelaskeun ngeunaan hasil babadantenan emang di paguron macan bodas sareng Den Hambali oge jang sandana. Tah ayeuna mah nyangakeun we kumaha Den Wisrawa. Kuring oge jelas karojong kalayannya tujuan karena eta hasil babadan tenan teh Bang. Namun salaresna kieu ya laresan dieu mah nya Mang oge tangtos tiasa neguh kana kaayaan hate kuring. Sabab ari kanggo kuring mah masih aya keneh kasalempangan ngeunaan di koncleng Mang. Anu dugikeun ka ayeuna teh acan wae kapala uruh. Kapan ki konceleng teh banget dibutuhkeun ku urang. Boh tanagana, boh pamikiranana, atanapi pangalamanana Mang. Sebab terus terang Mang, upami kuring teu ditulungan ku konceleng mah, kuring teh geus eueuh di kieu nah Mang. Jadi ari kuring mah ngarasa teu adil ka ki konceleng teh. Ari kadang kuring kungsi ditulungan ku anjina. Tapi tempona kieu kuring teu bisa naon-naon. Lain ngabibina sina-sinai. Naon ari Bang? Maksudnya sanes ngabibi sani. Tah gitu. Sareng sanes ngabibi Oci. Nih gitu Dan. Da Mang oge sami ieu teh. Salempang. Sami salempangna sareng Aden gitu kaki konceleng teh. Oh atuh dah sahajal mana nu teu ka hutangan ku ki konceleng sanajan nya ki konceleng nganggap tulung tinulungan ka sesama teh mangrupa kewajiban. Oh tapi apana ari geus prak-prakan namanya. Teu aya nu siga ki konceleng. Oh jago anu sajan mento Den. Jadi ari sabenerna mah Den Hambali oge geus nyebarkeun murid-muridna pikeun maluruh mapai laratan ki konceleng. Mung dugikeun ka tadi sonten muhun Mang satajana miang ka dieu. Kenging warta ti salah saurang muridna Den Hambali yen ki konceleng teh masih keneh teu acan kenging laratanana kitu tah Den. Tah eta anu teu kahartos kuring teh Bang. Sabab jelas kumaha bisa lumampah jauh ki konceleng teh. Apanan anjeunna nuju nyandang tatu anu kabilang berat Bang. Anu tangtu be eta kaayaan saperti kitu teh mangrupa sasaran anu empuk pikeun pihak-pihak anu jarahat gitu Bang. Anu mawi kitu ada teh. Aduh, sapunten Den atirisan. Ka eta anu janten hawatos keur Mang anu liana oge. Iya tuh ngaleut heula Mang Odek. Awias-wias nuhun. Nuhun. Alah, nuhun be. Anu kieu ya. Aduh, nuhun be. Tampi. Kieu katisan sok batuk.
Katambi deui mang teh karunya ka Santana incuna ki konceleng den. Da ku mang oge bisa katingali jeung katrampa perasaan Santana teh aden. Sanajannya Santana negerakeun atau negerkeun maneh. Tapi tetep dina jero hatena mah salempang tak anu jadi aki teh. Ih pasti oge kitu mang. Sanajannya Santana teh bocah sakti. Ahli warisna yang bidi sakti tur incuna ki konceleng anger be mang budak keneh pasti hatena oge ngarasa salempang. Dah jadi maksud kuring mah kieu mang kaayaan ki konceleng oge kedah janten bahan pamikiran urang sarerea eta teh mang. Ih kan tenan atuh tangtos masalah ki konceleng oge kedah janten bahan pamikiran urang sadayana deh. Ari margi mun da jelas diperyogikan pisan atuh bantosanana ki konceleng teh. Sabab mangrupa salah sahiji sumber kekuatan utama urang salian ti Santana. Mangsa mayunan kekuatan ti pihakna gelang-larang gitu. Tiluanana terus galunter ngalobrolkeun pangalamanana sewang-sewangan ngeunaan si konceleng anu memang tiluanana oge ngarasa leungiteun ku si konceleng teh. Di alas baringin dina peuting eta Nyai Wulung masih keneh ngadago-dago kadatangan hambali anu tetela masih keneh tacan aya bae datang. Nepikeun ka wanci tengah peuting beuki tambah peuting hambali tacan keneh aya datang. Harita Nyai Wulung jadi keseleun mun careng ka Sidugul Waru anu harita geus lelenggutan lantaran tunduh. Nyai Wulung kadenge harita nyarita. Iya teh hambali masih kena tacan aya datang ka dieu. Aing bener-bener teu ngarti ya. Kunaon nepikeun ka peuting kieu acan keneh wae datang ya. Lamun kieu mah ya mah geus jelas kakal deui mah ya. Kumaha coba lamun geus kieu baru? Baru lain kalah ka ngalenggut nunutan kitu sia adalah. Kumaha ya pikiran? Ya kumaha tuh Nyai? Kumaha Nyai? Ya eta ari aduh cek Nyai sugan kudu kumaha ari geus kieu. Lain ari cek Barjaya mapanan yakin eta bakal datang ka dieu hambali teh. Nu matak ya aing ge tadina mah geus tenang. Sabab Nini Kalasuri jeung si Barjaya sikep jeung caritana kabilang ngayakinkeun bisa dipasikeun cenah hambali bakal datang ka dieu. Jadi ya sakuduna mah geus aya datang. Komo ayeuna manci bagi peuting. Coba cek maneh kumaha garang? Ih. Aya wae teh. Ngomong geus aing mah geura susulan si Barjaya. Pijakeun ka manehna kaayaan urang ayeuna. Si hambali teh nepikeun ka ayeuna masih kana tacan aya datang gitu. Maneh kudu tanggung jawab sini peot ya gue kudu bener-bener tanggung jawab kudu barang gawe teh kudu bener kudu balik gitu. Kudu ngabaca teh kan tapi eueuh buktina. Musolana cek aing mah kan itu. Geus we. Maneh ini susulan si Barjaya Waru. Sabab sakuduna mah hambali ti tadi oge geus kudu datang ka dieu ieu teh. Tapi wanci beuki tambah peuting kieu hambali acan keneh aya datang. Aing jadi teu ngarti ku ieu kaayaan. Geus ayeuna mah ulah micen deui waktu Waru. Ini susulan si Barjaya jeung Nini Kalasuri kae jeung. Kudu ieu ayeuna ieu teh Nyai. Aduh. Ieu mah Nyai ngan eta wae lah. Ai kudu ieu ayeuna mah.
Tenanaon dah bae. Kayak takut dengar jalan jawaban Nyai jeung ieu garang oge. Tadi teh pada ngabandungan karena kayan waktu ini Kalasuri matangkeun elmuna. Tapi ayeuna kajadian seperti kieu ieu teh. Ieu tak anu tegar teh gitu Nyai maksudnya. Anu mantak aing ayeuna ambek oge baru kitu. Sidik apanan aing oge ningali dina kaca jimat teh. Anu mata geus teu kudu miceun di waktu waru geura susulan si Barjaya. Init ayeuna keneh. Nih kalah keloba tatanya. Dia moga sia teh montong ngebaca wae si waduh. Ya ayeuna keneh geura susulan si Barjaya. Udah coba-coba ngahareukeun indung aing sia gitu. Bejakeun jeung aing gitu. Nah sorangan sia akibatna lamun aing ngambek kitu bejakeun ka si Barjaya ieu jeung kan ini peot ka gitu. Kangaranan si garang larang anu mere parentah. Sanajan bari jeung tunduh oge harita keneh si Dugul Waru kapaksa init teu bisa nolak kana eta parentah. Dibaturan ku dua urang anak buahna. Harita si Dugul Waru terus init ninggalkeun alas Waringin pikeun nuju ka Paguron Jayalaga. Catur di jalana waktu tepi ka tempat anu dituju tetela Barjaya acan datang da puguh monok di imahna Ki Bajuri. Lantaran lamun balik di teu puguh di arek bebeja naon ka Nyai Wulung jeung si garang larang. Harita kapaksa si Dugul Waru jeung dua urang anak buahna terus monok di Paguron Jayalaga. Waktu wargi parantos tanya kapan urang ecakeun heula samantawisan ya seriasi konseling dinten ya insyaallah dinten Senin orang pajeng deui orang teraskeun deui ya seriasi konseling dinten dia sim keuring undur pamit hatur nuhun kana sadaya parantosan hapunten teu samangga kirangan kalapatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia eneng langgamnya Dahlia Prunggah go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia.